obat warna-warni. Hui. Dengan ini aja. Orang teh udin euy. Ka pasar eta teh. Oh, gaya urang makadangdanan euy. Mungga ciri aing kere ku batur. Tumpang dewek. Dikali mangsa mah. Gok we euy. Papanggil jeung tukang obat. Dewek teh ngadeukeutan terus ngadeukeutan. Asih teh urang teh ningali obat. Warna teh hejo, belum, ayas, wah macam-macam teh obat euy. Nya dewek teh nanya, "Mang, ari ieu obat anu hejo gunana keur naon?" Si Bangna nyarita euy. "Tah, Jang, ieu teh obat yang naon, maehan jerawat." "Oh, ari ieu Mang anu warna kayas. Ya, mun ieu mah nu kayas, yang buat bisu, Jang." Tengah ulang euy. Eta obat teh warna-warni nya. Nanya deui dewek teh, "Mang, ari itu obat nu warna koneng keur naon?" Ai si Mangna teh euy siga nu gegete euy barjeung ieu mamek ka dewek teh. "Tah eta mah Jang cenah. Anu koneng mah yang obat ambeien. Obat nyeri beuteung meuli nya." Terus ngomong di si Mang teh, "Lain Jang rek beuli moal," cek dewek teh. "Teh lah hayang nyaho warna ieu teh. Barjeung hayang nyaho cing teh ieu teh kagunaanna obat teh," cek dewek teh. "Teh ge meuli Mang." Terus dewek teh nanyakeun euy nu sampekeun ka biru eta si Mang soe langut. Matana teh euy. Ai jika mangsa ditawel ku aing teh ieu tuhurna teh euy. "Mang, lain sare atuh." "Ai Jang, rek meuli moal." "Mun moal rek balik," cenah. "Da ieu we Mang," cenah. "Anu hideung obat keur naon?" "Da eta mah nu hideung mah jang dagorkeuneun ka sia." Carita tukang jeruk. Hiji carita tukang jeruk. Eta tukang jeruk teh geus lelumpangan mah nya neangan anu meuli. Ka ditu ka dieu. Panjenengan nawarkeun euy. Jeruk. Malum can payu-payu nya. Lamun geus ruwet teh sang euy. Oh, eta mah aya ieu euy. Bapak-bapak make naon kaos sangsang. Terusna make kacamata, meureun kacamata teh kacamata nu gede teh ya. Min. Eta mah. Mang, samangka, adieu. Mau nya bapak teh. Oh, hayang samangka. Eta teh yo. Keut beda tukang ieu teh naon? Tukang jeruk teh. "Pak, ieu mah sanes samangka cenah." "Naon Jang? Ieu mah jeruk." "Nah teu baradag." Bapak teh buka teh kacamatana atuh. Kacamata badag. Mina ulnya. Geus gede. Ari si bapak teh masih buka matana teh. Jeruk goblok." Carita salah barang. Ting barang naon. Aya dongeng. Carita nama lalaki nah ieu beda Islam lain Islam gitu nya. Ababena Islam ieu. Carita nama kawin. Bisa minggu deui teh kawin. Baru meureunna ari orang Islam nya awewe. Ningali picaloneunana acan disepitan. Ngomong ya ka picaloneunana teh. Cenah ari nikah jeung aing mah cenah kudu disepitan. Ari si lalakina teh, "Iya boleh sih nanti saya sunatin," gitu kan teh.
penting saya bisa nikah sama Neng. Isukna cari tanam si lalaki jadi ini kayu ke dokter dokter hitan sup ngomong ke dokter itu hitan deh, Bapak saya mau disunat tapi saya takut sakit. Cek dokter teh gampang Pak, kalau nggak mau sakit mah kita saya suntik bius. Oh siap Pak. Nah sekarang Bapak silahkan nangkarak saya tanam si Bapak nanti nangkarak terus saya suntik bawa nanti suntikan bius sampai kan ngelepak nada si Bapak nanti ingat di bumi alam. Parosot teh cana dari parosot ini. Nah, siap kurti naon para botnya si hareupeun manehna nanya dokter teh. Pas erek dicomot cenah ieu kuprukna cenah ieu. Tuk dan cari nama. Ningali aya anjing nerekel kanu wadah obat loh. Dicarek teh ku dokter. Hei, Tuki. Kamu turun cenah. Ntar bae obat peralatan obatnya tuh itu masih logi teh curi ngareret kadunungan teh jeung ngagajeng ka handap nah eta moy buat ka handap si paparabotan teh lagrag euy eta mah jokrak pes saking beurewas mulnya ke dokter. Siapa tah boga si bapak teh aduh siapa teh silakan suringan teh dokter teh bolas ya siapa cenah euy kumaha dewek ketemuan jadi aing bingung cenah ieu nah dina kaayaan bingung kitu cenah euy mun mangis kitu mana teh sahubung sia can dogi anu ngagagalkeun jeung nyunatan dewek wayahna cenah sia ngadapang sunatan ku dewek gitu. Malumnya aya anjing anu ngarti mah mulnya eta mah ngadapang eta jeung nonggengan ka dununganna teh mengeheke bawa teh tuh ketemu kanjuta teh ku si dokter teh. Nah sekarang kamu sudah saya hukum kanjut kamu saya tek cenah buat gantiin si bapak cenah kamu yang salah mantau gitu. si anjing teh boroning ka mantau pae dirinya. Ai teh nyamperkeun teh ka pasien anu keur ngadapang can udang euy. Teu mah pasangkeun ku dokter teh tah fungsi lila udang tah si pasien teh ngayu dok sudah ya sudah Pak si dokternya tapi Pak cenah jangan dulu dipakai kedua cenah seminggu jangan dibuka-buka iya Pak si pasiennya malu mah tuh udah mereka kawin dia semangat balik ke pasiennya sapoe dua poe inget we mana nanti karena papatah dokter ulah tinggali jeung ditunggu saminggu nguan kesal nong saminggu segaring cenah sigana mah ieu mah pas dibuka cenah euy perbana cenah ingat teh cenah kana papatah dokter ulah wakali tinggalin ya tungtung can dipake mah can dina nikah. Si goblok dikali mangsa mah teu kuat mun nya matana teh da ditutupan nang saminggu wae mah teh hayang buru-buru teuing can dewek kawin dina euy hiji kali mangsa kawin cenah karyaan rame eta mah pas dipake cenah euy nah cenah teh posisi teh jo hayang nangtung we jeung nangtungnya teu bisa ngagoler cenah euy eta mah pas dibukakeun di cenahnya ieu listrik dihurungkeun. Goblok. Carita tilu kuya. Aya
tilu kuya. Eta tilu kuya teh ngarencanakeun dek ulin ka restoran jadi teh nama. Saterusna si kuya ngobrol ka kuya nu duaan. Euy, lamun teh ka restoran nya urang mesen sirop cenah euy. Cek nu duaan deui teh ngomong kieu. Heuh cenah euy. Dewek teh cenah geus lila can nyirop-nyirop. Cek nu duaan teh. Mun aya kuakur. Cek manehna teh. Heuh cenah euy. Geus mangabad-abad cenah dewek hayang nyirop. Singkat cerita cenah euy. Ring cenah ini restoran. Oh, cenah di restoran teh. Sebarang dahar. Wah cenah urang mesen sirop ya. Oh, cerita nama mesen sirop, itu sirop. Nah, temu euy keur ngeunang-ngeunang minum sirop. Pret teh hujan, hari gede. Hari asa urang oh cenah euy. Hujan kumaha cenah balik euy. Cek nu saurang teh kieu. Geus maneh mah balik heula cenah. Cokot payung. Urang tungguan di dieu. Cek nu saurang teh ngomong kieu. Justru maneh cenah teh nu pangleutikna cenah ini tuh. Cenah nyokot payung bawa ka dieu. Udah we ditungguan. Gitu ngomongna teh. Cek nu leutik teh. Oh cenah bae lah cenah urang nyokot payung nya. Ngan omat eta sirop ulah diinum. Oh cek nu duaan teh ngomong kieu. Moal atuh cenah moal diinum sok maneh ilit cenah. Nyokot payung. Eta nama cenah. Ini teh cenah si kuya nu saurang ieu. Eta mana ini teh ditungguan cenah. Cek si kuya nu duaan teh lala teuing. Sampikeun ka sajam, 2 jam, sapoe, 2 poe, 3 poe. Ya, 3 poe. Kiceup. Eta kuya nungguan payung. Nu kuya nu saurang ngomong deui kieu. Mah saeus eta mah cenah. Udah wadul pisan ya, nyokot payung tapi can balik-balik cenah ka dieu. Aduh cenah. Geus aya mah urang inum cenah sirupna. Eta mah pas diinum euy sirupna. Oh, eta mah dina lawang ieu dina naon dina hanapeun naon hanapeun meja. Cenah. Rok cenah. Lamun nyok diinum sia eta cenah. Oh sirop dewek mah nyokot payung. Cik goblok can ini kene. Cerita dagang. Dewek teh dagang euy ka kota ieu. Ari dagang dewek teh eta teh dagang salak euy. Isukna teh geus siget dewek teh manguran satan euy ngomong. Ih teh eta mah ka kota. Ari di kota euy. Bawa polisi. Wah lu tuh nama polisi. Dewek teh lumpang malu tentunya maunya dewek teh lumpang we salak we gitu. Nawarkeun salak we eta ka dieu. Lo eta mah aya bapak polisi. Songkong. Siang Pak. Cek dewek siang Pak mau salak. Bukan cenah. Mau apa tuh Pak? Enggak ada manggu mah. Bukan manggu, bukan salak. Habis mau apa Bapak? Cek si bapak teh ngomong gitu. Apa kamu nggak lihat larangan tuh di plang? Dia bercengareret tuh. Itu nama ningali plang. Dilarang berjualan. Oh, dia bercengah ulang. Aduh, Pak maaf. Dilarang berjualan ya. Itu si bapak teh. Ya, cenah kenapa bapak melarang? Itu cenah masuk. Kan dilarang itu udah ada pelangnya. Maklum dewek. Pak, saya mah maklum gak kelihatan matanya udah bolor. Cek dewek teh. Semua. Bapak harus dihukum. Cek polisi teh. Aduh, kebek teh dewek luas euy. Usur. Masih si
nyeri aduh ngagoak ya paling salah teh kudu terus siki asup kana bor muka dua mah aduh boros pisan yang nyeri deh euy udah mentapang sekali anu kati rumah aing ngagak-gak seuri dewek seuri euy tinggal gigireun dewek eta tukang duren tada teuing rangsakna Aki-aki hilap. hiji kali mangsa euy dewek anu angkot caritana mah ari teh angkot ngali teteh keur nangkep budak baju nyusuan malum budaknya kainung dengan sok hayang nyusu di mana we gitu nangkep budak caritana mah coba disusukeun si teteh ngata nyusukeun pas gitu dewek kareret ka gigir digigir aya aki-aki beureum teh ge sarua da tundung beureum lenggut tinggal itu ku dewek terusna angkot teh dina maju gitu teh aya lobang gejlek eta mah ngagijlek spontan tah si budak mah teh kadang mah ka tukang si aki nyolontot ka hareup celepot eta mah euy si aki teh da meureunna ngimpi kecrok si aki ngecrokan teh ngimpi naon hiji kali mangsa nya si teteh teh ngulisi kitu mah pas direret si aki-aki gehel cenah ada si aki teh aduh cenah ngimpi naon cenah aki